Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Wilujeng patepang deui sareng Bulina di video pengajaran basa Sunda kelas 1. Sing sanaos hidup di bumi sewang-sewangan, hidup sadayana tetap kedah ngajaga kesehatan. Sareng mugia urang sadayana salawasna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sateuacan pangajaran ieu dikawitan, hayu urang ngadoa heula supados lancar. Ngadoa ngawitan. Ngadoa rengse. Hidup kelas 1 anu dipikanya aku ibu, dinten ayeuna urang sasarengan diajar pangajaran opatnya ngeunaan kulawarga. Tujuan pangajaran basa Sunda danget ieu nyaeta hidup tiasa. Nu kahiji, maca teks ngeunaan kulawarga. Nu kadua, ngajawab pancen dumasar kana eusi bacaan ngeunaan kulawarga. Nu katilu, nyebutkeun jumlah dulur nu aya di lingkungan kulawarga. Nu kaopat, nyebutkeun nami bapa, ibu, sareng dulur hidup. Hayu urang kawitannya. Ayeuna ibu bade macakeun pedaran ngeunaan kulawarga Danu. Aya di kaca 48. Pek regepkeun ku hidupnya. Kulawarga Danu. Imah Danu sakulawarga di lembur cipta resmi. Bapa Danu jadi polisi, ibuna Danu guru. Danu kelas 1 di SD Hegar Manah. Danu boga lanceuk hiji, ngaranna Dani. Sakolana di SMP Hegar Manah, kelas 7. Adina Danu ngaranna Dina. Umur Dina kakara 4 tahun. Sakolana di PAUD. Danu jeung dulurna alakur, tara kungsi parasea. Salawasna tuhu ka ibu jeung bapana. Tah barudak, tadi dina eusi bacaan aya kecap atawa kata pami dina bahasa Indonesia mah ngaranna lanceuk, adina, teras aya alakur, dulur, tara kungsi, sareng parasea. Naon hartosna? Pami dina bahasa Indonesia mah ngaranna itu namanya. Lalu kalau lanceuk itu kakak. Adina itu adiknya. Alakur itu berarti rukun. Dulur artinya saudara. Lalu tara kungsi itu berarti tidak pernah ya. Lalu parasea. Parasea itu berarti berantem. Jadi kalau tara kungsi parasea berarti tidak pernah berantem. Tah ayeuna jawab pananya anu ieu kulisannya. Nu kahiji, di mana imah kulawarga Danu? Saha nu terang? Pinter. Anu kadua, sabaraha jumlah anggota kulawarga Danu? Saha nu tiasa? Sip. Anu katilu, saha anu jadi polisi? Sahanya? Ah pinter. Nu kaopat, jadi naon ibuna Danu teh? Saha nu terang? Sip. Anu salajengna, saha ngaran lanceuk jeung adi Danu? Wah pinter. Dah barudak, tadi hidup tos ngaregepkeun carita ngeunaan kulawarga Danu. Ayeuna prak ungkepan kalimah anu ieu nya. Nu kahiji, Danu kelas 1 di SD mana? Nu kadua, umur Dina kakara sabaraha tahunnya? Nu katilu,
Danu sakolana di mana? Nu kaopat, Danu jeung dulurna kumahanya? Anu kalima, salawasna titik-titik ka ibu jeung bapana. Prak eusiannya, hidup kelas 1 anu dipikannya aku ibu, ayeuna pek gambar kulawarga hidup dina buku gambarnya, teras caritakeun atawa kenalkeun kulawarga hidup sing genre sapertos contoh Ratna ieu nya. Nami abdi Ratna, jenengan pun Bapak Rahmat, jenengan pun biang Yani, pun lanceuk jenenganana Rani. Teh Rani sakola di SMP. Abdi nyaah ka kulawarga abdi. Naon hartosna? Kieu hartosna. Namaku Ratna, nama ayahku Rahmat, nama ibuku Yani, kakakku namanya Rani. Kak Rani sekolah di SMP. Aku sayang pada keluargaku. Nah sekarang silahkan kalian gambar dan ceritakan keluarga kalian seperti tadi Ratna ya. Nah barudak ayeuna tinggal gambar kulawarga Danu. Danu gaduh aki sareng Nini. Aki Danu namina Aki Koko. Nini Danu namina Nini Imi. Aki sareng Nini gaduh putra 2. Nyaeta Bapak Danu nu namina Bapak Riko sareng adik Bapak Riko nu namina Bibi Rika. Bapak Riko nikah ka Ibu Hana, teras gaduh putra 3. Nyaeta lanceuk Danu nu ngaranna Dani, teras nu kaduana Danu, teras adi Danu nu ngaranna Dina. Tah ayeuna eusian titik-titik nanya. Anu kahiji, akina Danu nyaeta saha cik namina. Anu kadua, adina Pariko nyaeta sahanya. Anu katilu, ninina Danu nyaeta Nini sahanya. Teras nu kaopat, ibuna Danu nyaeta. Anu kalima, bapana Danu nyaeta. Nah, prak ku hidup eusiannya. Kumaha tiasa? Ah hebat, barudak kelas 1 memang palalinter nya. Alhamdulillah pengajaran bahasa Sunda dina materi kulawarga parantos rengse. Mugia hidup tiasa ngartosnya. Pesan ibu tetap semangat, berseka supados tetap sehat, sareng ngadua supados urang tiasa kempel deui, tepang deui dina pangajaran salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.